Wargi sadayana anu ngantos-ngantos cerita Sunda dina judul Siluman Buaya Dano karangan Cilik sabagian kalima kanggo dinten. Dina bagian nu kaopat urang nyarioskeun budak teh anu sareng indungna nya wargi teh. Aku bahala jingna ieu carita anu harira budak teh malah nanyakeun jadi bapak indungna acan ngajawab keneh. Ieu teh nya sakumaha kauning budak saha jeung sajabina wargi mangga urang kawitan wae. Geus kitu harita jeleng-jeleng ayeuna bentas walusa balungan kebat lumpat terus nanjak anu bumi. Beretek di nu sejen mencek jeung manjangan paheula-heula nya puguh budak teh kaget bisi aya mau ngudag mangsa. Ma, ayo lompat ma, bisi aya si belang ma, tu baturlah lompatan ma, jigana sieun pisan ma. Cek eta budak ka indungna. Adu sakadang bagong teh dicicieun. Harita baricet malik guru bos lumpat harita di lumpala dituturkeun ku anakna. Najan make baju jeung samping tetela teu eleh kesit ku indungna. Bubuhan geus biasa manehna hirup di leuweung. Mus kanu suni nyumput bari ngahegak bakat ku capek. Budak awewe diuk dina akara. Ranci geus bisi aya bahaya. Tah, ama sada anjing mani manting ma, jeung loba nu tinggararo. Nomoro meureun kawas nu dilebak teh ma. Cek eta budak harita geus bisa neguh yen eta teh nu keur moro. Da memang kungsi manggihan aya jalma lalumpatan marwa pakarang ngudag-ngudag puncak. Ari sakadang bagong menjadi indung tenembalan ukur celina utek-utekan. Panona gular giler tetep waspada. Angin litikna hiliwir nebak kana dangdaunan aroyag bating arulang. Dina kaayaan kitu dilandeuh gandeng ku sora anjing pagalo ejeung anu ngagorowok. Nyaan aya nu keur moro harita teh keur ngudag uncal anu maba misah ti baturna. Gero saurang bedas nakar, kakulon, ai kakulon. Cenah. Gurutek manehna ge lumpat, baturna lumpat kakulon, ting gero ting harau. Mata kawur pikeun pangeusi leungeunna. Keur kitu guru bos anu ngadeukeutan jorela cileung anu luncat teu jauh tina rungkun panyemputan eta budak. Barang direret aya lalaki jangkung gede ngajingjing tumbak mataksieun. Tergeureun dina batu nu nenggang reka kenca, bener reka kenca reka katutu. Ambekan ngahegak. Kesangna nguncur gero ngagorowok. Ka mana lumpatna euy? Aduh, ka mana nya? Bari tetep luak liuk tapi daya nu nembalan baturna geus jarau. Jigana geus capeun eureun manehna teh, capeun teuing, nyagek diuk di dinya eureun dina batu, tumbakna oge ditunda heula. Dengan katuhu ngageberan dada da kesangna mani ngucur ka wastas mandi. Nenjok itu budak awewe ngarasa ambek, ari sabab geus nyaho eta teh anu keur moro. Anu unggal waktu ngabeuberik sateuleung. Malah eta budak musi nyaksian di kajauhan aya uncal anu kapanggang ku jamparing nepi ka palasra raga patur jeung nyawa. Jeung budak teh nangtung gero ngagorowok tarik. Oi, unang manusia arek naon sia datang ka dieu. Awas mun ku wani ngaganggu pangeusi leuweung ieu. Nya sorangan si akibatna. Hayu ini. Cenah ceuk eta budaknya puguh indungna oge mani ngagebeg teu panuju. Bisi nu moro muru kadinya. Tangtu bakal cilaka, henteu bisa magar kumaha da geus. Malah anu ngarenjag teh lain indungna bae, si lalaki anu keureuh ge nya kitu. Reuaseun pisan. Jeung nangtung ka kana tumbak luak liuk bari ngadegdeg beungeutna sepa. Hai, saha eta? Nah di tengah leuweung kieu bet aya sora awewe. Palang siang dedemit nu ngageugeuh di dieu ieu. Cek eta lalaki bari terus luak liuk. Hei, kunaon kalau luak liuk? Hayu balik. Cenah cek eta saura budak teh. Palang siang dedemit anu ngageugeuh di dinya. Budak teh beuki ambekeun. Manehna nempokeun tina rungkun sidikeun pisan ka si lalaki. Sadengkeun eta lalaki teu nempuan budak malah sorana ngandung aweuhan teu puguh ti mana datangna. Teu panjang mikir gajlung burung melumpat mani tiba baranting sieun ku sorana tadi dan yang kana dedemit nu ngageugeuh eta leuweung.
Lumpat tarik muluka batur, gok tepung jeung hiji sepuh, janggotna panjang. Kumisna bodas, raina geus kaliput sidik geus aki-aki. Tapi tangtungan tegep nakar gagah teh jiga-jiga kolot anu umurna puluhan tahun. Oreng, eta teh Sang Pandita Sukma Bumi, nu anger resep bubujeng, malah harita teh keur ngerahkeun murid-muridna moro uncal. Hei, aya naon Mardia? Kunaon nu lumpatan jiga nu diberi jurig geuning. Kitu saur Pandita bari mencerongkan kakara datang, oreng ngaranna Mardia, murid Sang Pandita. Brek deku terus nyembah kawas karaja, pok ngomong dari anakan. Nun mama guru, ieu leuweung teh anu ngageugeuhna geuning. Kabdi ka kuping pisan. Aya hiji istri nu miwarang wangsul ka abdi. Saurna teh pamit teu ngagugu nyaho sorangan akibatna. Kitu cek eta lalaki nu ngaran Mardia, ha? Mustahil ah. Pira kau di tengah leuweung kieu aya awewe. Anu bener ieu, Maria. Sang Pandita harita teu percayaeun. Aduh. Kami mah teu percaya itu. Naon cirina eta teh? Teu pindah nama, Mama. Terus pisan dia tempat teh. Aya dedemitna, Mama. Ah, teu percaya kaula mah. Aya teh yang di kumane? Buktikeun yen aya dedemit mun kapangih bawa ka dieu. Atuh puguh harita Mardia teh ngagebeg manehna ruas, sugan teh moal dititak itu. Mangkani geus sieun ti tadi keneh. Wawani geus leungit, teu aya kawani pisan. Atuh kala kang ngadeg-deg jiga nu muriang keur nirisan. Hei Mardia, nakalah ngagiberi kitu. Muriang sia teh, Saur Sang Pandita rada bendu. Dihin pinasti kersaning jang demam parah. Dasar Sang Pandita mati ucapanana, estuning saci dumetu saucap nyata. Lantaran dina waktu belasan tahun, elmuna leuwih sakti, jadi pangabisana teh tambah. Barang cacap ucapan Sang Pandita, si Mardia bener-bener muriang panas tiris. Ngagibrig teu kuat nangtung beungeutna sepah jiga mayit. Nyapugu si Mardia meninga jerit bakat kureuwas. Taubat! Ampun Mama! Ampun Dayang! Ampun! Aduh! Dan teu sujud we wungkul tina awahing kusieun. Jeung hayang dicageurkeun deui. Tapi dasar geus tariking milik sameme Sang Pandita sasauran deui gorobas aya uncal ka payuneun anjeunna. Olepat luncat ka gigir Sang Pandita ngajiwang jamparing tapi uncal jauh manten jeung kagok ku tatangkalan. Kapaksa dibeurik cul we si Mardia mah ditinggalkeun. Puguh bae si Mardia sedih ing ceuri kawas budak. Jaba awak panas tiris, tanagana ngadadak rungse, kaya tangan pangawasa. Tungtungna pasrah ngagoler dina juku tanda pentang kal tepus. Ari anu moro beuki kalebak kadenge ting jorowok mudag uncal anu mabal teh. Tungtungna les teu kadengena naon, meureun geus baralik sakalian. Aduh, alah. Ari anu Pandita gejol teh aduh. Kaing bet nyiksa. Teu karunyaeun kanuna angsa. Duh Gusti, abdi tulungan Gusti. Cek si Mardia lu mengis bari ngarasakeun kanyeri sabab nyaan manehna jadi muriang. Kayan leuweung jempring deui sabiasa anu kadenge ukur sora manuk ditema ku saehan adang daunan nu katebak angin. Sakali-kalieun kadenge bagong sesegor mau ngagaur atawa ajag ngagogog. Harita Sang Bagong jeung anakna kaluar tina panjemputanana da geus ngarasa yakin yen leuweung geus aman terus mudun rek balik kana sayangna. Budak awewe nu geus geulis ginding nuturkeun pandeuri sakabeung luncat, sakabeung luntang, bangun harampang taya kapaur. Beti parengkeun anjog kapalebas si Mardia, reg Bagong teh eureun, anakna ge nya kitu. Geuning aya manusia mah. Cek eta budak bari melong ka si Mardia, indungna teu ngomong tapi teu ngejat teh. Si Mardia harita ngadenge nu ngomong teh kaget terus maksakeun malik ari beureh aya Bagong digendeng ku putri geulis. Sorot panonna oge cahayaan.
Bengetna hurung mancur lir Dewi ti kahyangan. Nyapupu si Mardia manibun calik bakatu kaget jeung sieun, ras inget kana kejadian tadi, awakna beuki ngagibrig, muriang ditambah sieun. Aduh, ampun, mang mah teh gaduh dosa, ulah dikieu-kieu, ulah dikitu-kieu, upami bade siksa, mang we lag-lag sakalian, ulah rek disesa-sesa, getih sakancelak, ambek sadami, buuk salamar, hayang dileg-leg, sampurna kusakali. Cuk si Mardia geus beak pangharepan, ngarep-ngarep disiksa kudu demit. Budak awewe kageteun ngadengi kitu teh teu ngartieun. Sareng ngadiketan pok nanya leuleuinakeun. Mang, ari mamang teh ngomong naon eta teh? Nabat kawas nu ngalinur, saha nu bisa ngeleg-leg mamang? Sungut uing maleutik, ngadahar jamu ge sok disegepan. Saha atuh Gusti Putri teh? Nah siluman, nah Putri Jin, atanapi dedemit anu ngageugeuh di dieu. Cuk si Mardia jadi penasaran. Naon ari jin, naon ari dedemit, kumaha rupana, ku ingat teh nyaho nu kitu patut. Ari mamang saha ngaran? Bangsa naon, Mang? Eta budak kala Malik nanya, "Mang teh ieu teh bana bangsa manusia. Disupah tak guru, muriang teu puguh-puguh. Duh Gusti. Mang tulungan, teu kiat hampura atuh. Ari moal ngaleg-leg." Ari budak harita teh kaget. Ngadenge aya nu bisa nyupataan teh. Atena beuki penasaran, hayang nambahan ka nya hopok, nanya deui. Naon ari guru teh, Mang? Guru teh anu masihan ilmu anu ngawidin rupa-rupa pangawuruh ka Mang. Nya sami keneh bangsa manusia. Sami sareng Mang, ngan itu mah geus sakti. Saciduh metu saucap nyata. Cek si Mardia bari terus harita humarurung awakna ngadeg-deg panas tiris. Oh, kitu Mang. Aya ngaranna meureun nya, saha ngaranna eta guru, Mang? Kan tenan, jenenganna teh Pandita Sukma Bumi anu linggih di Padepokan Gunung Gede. Oh, kitu. Ku hayang tepung. Cek eta budak kawas anu terus rasa. Kawas nu aya tatali batin antara eta budak jeung Pandita Sukma Bumi. Dupi salira teh bangsa naon? Si Mardia penasaran. Teuing teh nyaho? Jawabna polos. Saha jenengan? Teu boga ngaran uing mah teu. Si Mardia bengong hatena beuki sieun tapi sieun ge kumaha petana. Da teu kuat lumpat moal bisa ngejak, kapaksa ngawani-wani maneh kok deui ngomong. Aduh, Agung, saha bae jenengan salira? Bangsa naon bae? Si Emang tetep bade nyungkeun tulung. Cik atuh panglandongankeun. Ieu Mang teu kiat. Panas tiris nyeri jeung rieut. Kunaon ari mamang? Muriang ieu teh. Hayang cager, Mang. Kan tenan, tidak digi hayang cager Mang teh. Ya cager atuh, Mang. Aneh deui bae. Omongan eta budak sarua jeung sang Pandita. Saciduh metu saucap nyata. Orijat si Mardia hudang kasakit leungit ka nyeri teu karasa. Jadi jag-jag waringkas deui. Sabihara-bihari malah asa tambah jag-jag. Aduh, nuhun pisan, nuhun ribu nuhun, kumaha mulang tari mana? Margi Mang teh gaduhna naon? Jangakeun sadaya-daya we palahi naon salira. Cik si Mardia semunangtang bakat hayang tumarima ka eta budak. Bugoe budak teh bingung kahijican ngarti urusan budi, kadua da asa teu boga jasa. Manehna teu ngubaran, teu ngarti ongkoh nah kumaha maksudna omongan si Mardia teh. Sameme dijawab sakadang bagong ngaleos teu malire ka si Mardia. Atuh budak awewe ge nuturkeun ka indungna teu ngareret di ka si Mardia. Bus kana rungkun kurusuk gerobas terus kalande malah akhirna mah teu katenjo deui ku si Mardia. Ngalaman kejadian kitu si Mardia colohok bengong teu ngarti kana sababna. Uriding bulu pundukna muringkak, sieun keung jeung teu puguh rasa. Korea tarita burung pengelumpat kawas nu diubar-ubar ku juri bae. Urang caturkeun ayeuna nyatana sang Bagong jeung anakna.
Harita geus wanci tunggang gunung, duanana geus aya di jero sayang. Bagong ngajolopong, ngadakom kana dadampal sayang. Anakna harita ngalendean bari pok ngomong. Ma, uing ngangkat taji ke jalma nu tadi ma. Manehna nyebutkeun yen boga guru jenenganana Pandita Sukmabumi, sakti luhur elmuna, jembar pangabisana, sasidu metu, sausap nyata. Kumamun uing yang nepungan, uing rek guru ma, jeung rek nanyakeun jadi bapak ma. Kitu cenah cek budak, mani keukeuh hayang geura tepung jeung jadi bapak. Sakadang Bagong tengah jawab ukur kucap kiceup nona katara bangun langsa. Da moal bisa mantuan kanu jadi anak. Lumasa kayaan batan sakitu wujud Bagong nu moal bisa cara manusia. Delila atuh pok deui anakna ngomong. Ngapai mah manggihan? Manuk aya indung bapana uncal. Nya kitu keneh aya indungna aya bapana. Tapi ari uing nah ti saprak nih alam dunya. Can nyaho dilupana jadi bapak. Kumaha wujudna ari bapak mah? Nah sarua jeung uing atawa sarua jeung emak. Barang ngadenge pertanyaan kitu, sakadang Bagong teh ngarti bisa karasa batina asana langsa. Berbeuy cipanon bijil reupeurem teu kuat ngadengekeun omongan nu jadi anakna. Ari anakna terus ngomong, ngabudalkeun unek-unek hatena anu geus teu bisa dicegah. Sakabeh nu kapikir dina utekna dikedalkeun kanu jadi indung. Sadengkeun indungna harita teh da tetep teu bisa ngajawab, najan bari ngan ukur ngadengekeun oge. Atuh dila-lama si budak teh capek sampai sorangan. Nya katurug-turug hawa begitu tiis da puguh maju ka peuting reup sare nyaran dek kana tonggong indungna. Geus ngabaku mun sore teh sok ngimpi eta budak teh. Harita ge nya kitu jol deui aya nu datang putri geulis anu sok ngasuh manehna. Manehna teh anehna deui, sakitu geus sulasan taun anger we taya robahna, ngora we cara bareto. Malah ayeuna mah jadi sapantar jeung manehna, pok nanya ka eta putri. Ma, kuring teh geus gede ma, hayang boga luang jeung pangalaman. Da ceuk mage kuring kudu pintar, kuring kudu ngulik sangkan bisa ngahontal cita-cita ma. Cek kuring tuduhkeun, aya di mana ayana nu jadi bapak. Jeung dina meunang, lamun kuring guguru ka Pandita Sukmabumi. Ceuk eta budak ka putri teh nyebut emak cenah. Da ceuk rarasaanana sadi asup ku indung. Gelis, dedeh teuing anaking. Memang bener eta pikiran teh. Heug ayeuna mah da geus gede. Kumaha oge mah dihalang-halang. Beral geuna miang teangan nu ngaran Sukmabumi. Sabab eta nu ngayugakeun diri hidup. Bejakeun terus terang yen hidup teh anakna tetesan darah anjeunna. Ceuk eta putri tandes jeung Daria. Adu bubuh matak bunga pikeun si budak mani teh sidikna surak. Bagja teman mah nuhun ari kitu mah. Tapi kumaha lamun teu ngaku? Naon nu kudu dipilampah ku abdi mah? Ulah loba pikiran Nyai. Anjeun teh pangkat pandita anjeunna teh. Turut tak geus kaceluka awun-awun kawentar kajana pria. Nya tangtu oge, tangtuna ge. Atuh sajabana ti sasiduh metu saucap nyata. Pasti waru sadurung winara. Oh kitu mah, tapi kudu ka mana abdi ngajugjug mah. Teangane di tutugan gunung ieu atawa papai di tutugan gunung Pangrango. Tatanyakeun ka manusia anu parang tepung. Asana mah moal hese neangan. Da Pandita geus kawentar. Mangga mah atur nuhun ari kitu mah. Bunga nu taya papadana sabab geus nepi kana waktuna ninggang kana mangsana. Nitih wanci nu mustari eta budak teh benang bidi ti indungna pikeun maluruh nu jadi bapana. Harita teh budak geus gede, geus 15 taun umurna, geus nincak kana rumaja putri. Keur mejeuna bijil bulu mayang teh. Keur maeukeur alus laur hade ome. Gerisna bawa ngajadi, endahna bawa ti kudrat. Awak lempai jangkung leutik ngarareusi mun liar teh kapilemburan
mual teu mata keara. Gancangna carita balebat hibar ti wetan jangjang peuting geus ngalingkup kasadekeun ku medalna balebat. Manuk recet di sarada komo cangkurileung jeung saeran marecet dina pucuk awi. Brai beki caang lalangse geus ngaleled sinar beureum semiratnya angan buana. Nu akhirna brai beurang. Panon poe harita moncorong ti beulah wetan, cai ibun anu ngagarendang dina tungtung daun, ting borelak katojo ku sang surya. Mun pareng kandag manuk murag lir mutiara ragrag ngagurilak terus berai. Kulisi sakadang bagong usik atu anak nage kalilirkeun. Dasarena nyarande kana tonggong indungna. Cengkat bari gigisik, bet ngarumas mata kanjeru. Tadi teh asa anteng perduaan jeung indungna, ulin di patamanan, dihibur ku recetna manuk. Kasilir ku angin detik, seungit kembang ngadalingding. Ari seug ayeuna paduduaan jeung bagong, memang sora manuk kade ngerecet. Nganu seungit kembang ganti ku seungit juput buruk. Eta budak rada muyung, teu beng rasa biasana. Udang sarete ngajentul bari ngahuleng ngumbar lamunan, teu buru-buru kaluar. Biasa nama isuk-isuk sok ngibun lelimpangan dina jukur. Bari nitenan pamandangan alam anu endah. Dihibur ku recetna sora manuk, dipiri ku sora angin, harita matalem dina alam lamunan. Gerem sakadang bagong disada. Terus bijil tina sayang, biasana isuk-isuk asuk ieu mah bijil. Terus sumagug dina jukur. Panona melong kawetan kawas nundang tang panasna sang surya. Dila-dila anakna nuturkeun gek diuk gigireunana moyan bari mikir pilampaheun. Da peuting teh mani asanya geus dijurungan ku indungna pikeun maluruh nu jadi bapana. Ma, tu manuk teh haliber ma jauh-jauh pisan teu nyaho ka mana tujuanana. Tu anak bajing bari jieu tina sayangna ma ting karayap dina dahan bebas arulin ka mana meuni ma. Itu cek eta budak bari nunjuk kana manuk anu keur hibar kumalaya, terus nunjuk ka bajing anu ting torolong dina dahan kai. Indungna anu memang wujudna sakadang bagong teu bisa ngomong. Ukur usik meusan tapi terobah tangtungan. Tap panon pelong melong kawetan, nyawang sang surya anu karak medal, kawas nu menta dipangjawabkeun. Pok deui harita anakna ngomong. Ma, tu anak manuk dina sayang ma. Keletik ma di paraban ku indung bapana malah dihuapan unggal arek nyatu. Tapi geus gede mah geus boga jangjang diantep sorangan sina ikhtiar matakeun jangjangna. Takulantaran kitu kuring gerek nurutan. Sabab manuk hirup ku jangjangna jalma hirup ku akalna. Kuring arek diajar matakeun akal hayang motekar ma, hayang mencar. Poe ieu pisan sejamiang rek maluruh anu jadi bapa. Mugi maparin widi da kuring geus hayang tepung jeung bapa anu ngayuga. Nya ayeuna mangsana anu hade meungpeung geus meunang laratan. Anger nu jadi indung mah teu bisa ngomongan katarak panonna layu. Si panon ngembeng kawas nu sedih lantaran bakal paturai jeung nu jadi anak. Rek nyegah teu wasa da nya anak kudu nyaho ka bapa. Ma, naku kakuring ngawidian ma. Cek anakna nanya tandes. Sakadang bagong hiji indung nemikanya ka anakna ungguk. Meri isyarat yen ngidinan ka anakna pikeun miang neangan bapana. Jadi anakna ge ngarti kana isyarat indungna atuh mani marah ma ibungah. Nuhun ma, pileuyan ma, paturai patepang deui. Ayeuna kuring rek miang, rek maluruh nu jadi bapa. Nah di mana ayana isuk jaganing pageto mun bapa geus kapanggih kuring tangtu balik deui ka dieu ngabejaan ka ma. Indungna harita unggek deui di barung kureum bae si panon. Teu bisa dicegah deui indung jeung anak kudu papisah. Jung eta budak teh nangtung red ka indungna red ka wetan neuteuk panon poe. Geus kitu mimiti ngalengkah bari mawa pangharepan yen dina hiji mangsa kudu tepung jeung bapa anu ngayuga. Sakadang bagong mencrong bangun sedih.
lantaran ditinggalkan ku anak anungan hiji-hijina tapi teu bisa ngahalangan. Dan memang kitu jadina anakna anu wujud manusia moal hade mun terus-terusan cicing jeung manehna. Atuna jan berat ge teu burung dinan ngantang tu bari jeung nalangsa terus sedih. Ungkut-ungkut milu ngahro, kadanca milu nalangsa, saeran milu midangdam, manintin cerik sedih milu jeung cerikan hiji anak nu indit tinggalkeun indung. Angin detik ngahiliwir jajab budak nu hayang neangan bapa. Dang daunan tinggal rupai mileleyankeun kanu rek miang biheung tepung deui biheung moal can karuhan. Urang malikan ka tukang ayeuna nyaritakeun kaayaan di lembur tutugan. Disaprak ditumbal ku cai ti sang pandita nyaan lembur teh aman tara aya itu ieu nu tadi mukti nu dagang senang nu usaha jongjon teu mikirkeun nu lain-lain. Si Ahad jeung si Jumri anu terus-terusan guguru ka sang pandita. Bikelila beki kandel elmuna, beki jero pangalamanana, beki jembar panalarna. Tapi dina hiji mangsa keduae menang halangan harungan. Bongan boga hadas kungsi diancam ku bangsa siluman, malah geus waksa rek dina hiji mangsa rek ngayakeun baritungan. Jadi dina hiji mangsa kira-kira 5 tahun disaprak numbal lembur teap. Kalembur tutugan aya semah duaan lalaki wungkul, marake baju hideung, iket hideung, jangot jeung kumisna kandel mani ampir sarua kawas kembar. Samburasud, ceketa lalaki bari ngabadega di buruan. Rampes, tembal si Ahad nu harita keur guntrang jeung si Jumri sobat medok nu tara kabisa. Malah harita ge si Jumri kaget, dumai kadatangan semah nu taya ibar heula ti anggalna. Pantun dibuka harita. Lor si Ahad kaluar kaget neng dua jalma ting bedega di luar. Teu buru-buru ngomong kalah melong bari karu. Nya teu lila pok nanya ka semahna. Bagi teuing baraya andika teh saha teh anu ti mana rek saha jeung rek aya perlu naon. Cenah bari tetep melong can ngaku ka semah diantepe sina nangtung di buruan pok ngajawab. Gening kitu carana dari Masema. Abung kanu can wawu. Nanya ge mani di buruan. Tapi teu naon. Da memang wapos na wargi sadayana teh